Acil. Acil. Aing mau ngajawab apa kadenya we. Ai sia aku makan jeung kalah nyumput kunyuk panjat tejang jerek mereng jeung duit aing. Aduh, soal aing Ulah teh kalau nyumput gitu. aduh. Oh, wah aing duitna leungit. Bulan Duitna leungit. maksana Aduh, duitna leungit. manusia teh tadi teh ka aing teh geus jang jerek mereng jeung kayak Aing di dia mah watere moal nyangut. Itu lewat watere mah. Udah duit. Gal kepanggih di dia mah. Aku kurang musikan kene. Cuk, kenapa si Kevin tuh? Tuh di situ tuh, joget dia mesti sigan burung. Udah di tuh. Joget-joget di mana, Ket? Tuh di situ tuh biar tuh deket batu. Ah, si bobal dia teh ngomong eti heula sakedeung. Ada joget-joget sigan gelo Ya, urang. maneh mau duit, aing depan kieu nya, aing teh mau awewe. Bagian bayar aing rek kasir. Aing teh mau duit, si Kevin ngomong mereng minjem heula. Nangelakeun atuh aing ulin teu mau duit. Tinggalin Ket lain aing mau duit mah. Sabaraha Bang? 500.000 cuk. Namun tali 500.000, namun rak naon wae. Rampus awewe teh geulis-geulis goblok teh sugan aing teh moal kembul, gurame cuk aing siput segala. Ayam bakar si punyuk. Aing beakeun. Tong hayang Bang, boga wewe kitu mah lagi tuluykeun, mau balik kena. Moal aing ge heuh ngan aya nama era aing ban atas nama aing bisa hancur ya aing kan deui. Boga teh 500.000. Oh, urang mah 500.000 mah teu boga, cuma teh 20.000. Atuh antar kasih Kevinnya di mana? Di ditu tuh. Lah antar sakedeung. Oh iya atuh. Jak. Mana? Itu. Ah, Wah, silap kaya mau watere ka dieu. Di ditu tadi mah. Acil. Aing mau ngajawab apa kadenya we. Ai sia aku makan jeung kalah nyumput kunyuk panjat tejang jerek mereng jeung duit aing. Oh, wah aing duitna leungit. Bulan Duitna leungit. maksana Aduh, duitna leungit. manusia teh tadi teh ka aing teh geus jang jerek mereng jeung kayak aing ditagih tuh ku pelayan. Oh, leungit duitna nyalo. Rek bisul sia. Kaek aing mah. Nasi aku makan pan sia teh geus jang ka aing moal madang lamun sia teh jang jerek mereng jeung mah. Bener sia duit eueuh. Oh, leungit. Ku aing sia pokona lamun duit lamun ngabohong ka aing ku aing huntus sia sia coplok kabeh ku aing. Kamu sia sia. Iya, tuh. Mamahi mah Ket. Oh, deui. Duh bener Ket 500.000-an bayar ke aing. Oh, deui aing mah wa kuer. Bener. Kuer wa deui. Abang makan di mana? Masuk makan di dia di restoran lemur konang tiap Oh, kuliner sok ka dieu. Aya enak. bakar gurame, bakar ikan, pokoknya mah. wah ayo tuh. Ya. Aduh, itu watere. Watere. Ancup. Aduh, keher teh si Ucup teh we. Nah, kemana watere? Urang ek dahar. Mana ek dahar mah? Moal lah watere, duitna we. Mending dahar ya, kayak kurang traktir. Moal, duitna wae. Engke atuh ari geus balik ti ditu. Watere. Mau sateuing eta awewe meni geulis kitu. Watere. Sakitu geus kolot, masih we bisa ulin ka nu ngora. King. Ka mana maneh? Ka beneran pisan. Bieu bapak maneh ka jero mau awewe geulis. Balik Jup. Bener. Mun geulis ka jero. Ka jero. Dahar cenah. Macem-macem bapak aing. Lu bener sia teh goblok. Oh, bener King. Nyaan bener. Ulah nipu ka aing yo. Nah nipu bener King dia ka jero. Mau awewe? Heeh. Coba meni geulis. Bapak aing yo. Oke, uang teu baheula. Oh, ujung. Gimana pesennya? Di sini pesen dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, mau pesen apa? Mau pesen apa?
Aku gurame bakar. Sama siput, ah. Nasinya 2 bungkus, ah. Ya, nanti dianterin, ah. Ya, minumnya teh hangat, ah. Siapa? Nanti dianterin. Tuh di sini mah tempat lagi enak tuh buat foto-foto, buat keluarga enak di sini mah. Guru anter aing kuya. Oh iya. Oh, di sana? Iya. Di mana? Di sini aja, di sini aja. Oh iya. Wah, tempatnya meni enakeun. Iya, di sini mah enak buat foto-foto, buat santai. Nah, di sini nanti juga dianterin makanannya ke sini. Aduh, gimana nya Bapak aing? Wah, itu tuh adalah Bapak aing. Anjir mau awewe euy. Efeknya dibere ya siga aku inung aing ya. Tuh, kingnya cek urang ge bener. Bapak maneh teh ka dieu. Tungguan di desa cup oh. Deulekeun aing laporan ka inung aing. Deulekeun aya bahan perang dunia katilu ieu mah. Siap, Mak. Itu si Bapak kerjeng awewe di rumah makan Lembur Konang. Tuh di situ tuh. Tuh, Mak. Ka tempat tuh, Mak tuh. Kala, uang telepon aku. Oh, sok, Mak. Halo? Halo, di mana? Iya, keur ngajual motorna can payung. Masa kedeung deui geus payung mah tuluy mulang. Emang ngajual motornya di mana? Di Tasik, di Ciberem. Kayak geus mulang mah langsung mulang ka imah kadinya geus payung mah. Ini bener ya, Teh? Bener di Tasik di Ciberem. Lamun geus payung mah motorna kayak tuluy mulang ieu. Pak, sing bener ulah ngabohong. Heeh, bener Kevin. Keur ngajual motor cicing Bapak kayak lamun geus payung mah balik ieu. Di mana? Di Ciberem. Asli ngajual motor. Asli. Kayak suara si Kevin. Bener ngajual motor. Bener Kevin. Di Tasik. Di Tasik di Ciberem. Nyaan. Oke, ya ngajual motor teh. Bebeja ngajual motor mawa awewe. Kan ieu nu meulina ieu. Mun teu bohong saya. Ieu nu meulina nyi, ieu nu meuli motorna. Bener. Saya. Meuli motor Kevin. Meuli motor ke Madang. Pan lapar heula Kevin. Terus aing teh leuweut tadi. Oh, Hajar Mak. Oh, jadi udah punya istri sama anak? Ngomong ke aku tadi bujang. Hajar Mak. Aduh, kunyuk sia. Aduh, aing apes.